Aduh, sahabat sejati mah iya ya. Si gitar tua. Barudak mah aing tersangsara eueuh nulungan aing gitar hungkul lah. Kita mainkan sahabat. Oh Tuhan, uji tarepan sayang reba, rindu reba, panjang gang. Banyak gitu apa tuh? Berikan dia. Galau ini repa lah, ulah gitu lah. Kita mulai kalau inget repa lah, cing sahabat lah. Kawal dia. Oh, mantai ya ini nama serangan jadi lah. Pantai bro. Halo sahabat super, saya akan memberikan motivasi buat kalian yang putus cinta, oke? Jadi yang putus cinta, janganlah sekali-kali kamu lari ke minuman. Oke, sahabat super? Jadi mending kamu sholat aja, berdoa, biar cepet dapat jodoh. Oke, sahabat super? Jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau putus cinta janganlah gampang lari ke minuman, oke? Sekian tip dari Omen Jenuh. Pantai dulu bro. Aduh, pantai guys. Ya basok Halo lama. Kalam. Ek mali pean. Meli baso mang. 10.000-an malah. Baso di mana ieu mah kilo? Bebas mang aing mah keur mabok, yang penting mah aing mah hayang baso. Sok we ladangan 10.000-an. Baso. Sudah tuh lah ya. Dok, Bro. Lah. Tapi mana ieu nyebutkeun siomay ge aing mah baso. Maneh heuh. Sok buru atuh ngaladangan lapisan. Heula atuh. Tos dibayar wae, buru dibayar ieu ku aing ge. Kembaran tuh, Mang. Heula atuh. Rusuh pisane ka mana tuh? Buru rusuh aing ke mantai ya. Alah. Naon wae eta samarana? Atom caos. Oh, sip, Mang. Atom jeung caos mah. Mantep lah jeung baso mah. Sing loba, Mang. Caosna. Tuh, Mang, geus can. Yo, atuh yo. Gila pisan. Nuhun, Mang. Aya duitna? Hei. Oke lah pagi dia. Aduh, dasar nu mabok bener. Cilokenan disebut baso. Ya baso teh weungian ieu mah. Tukang baso teh ieu mah. Mabok juga.
Baso anak ini mah. Ayo. Akhirnya sampai juga di pantai. Aduh. Bro. Suasana pantai memang mantap. Tuh, jama keur naon sorangan wae papanasan di dinya. Aduh. Saja, Bro. Nah, mantap. Hei, Hei juga. keur naon maneh di dinya papanasan? Lagi mantai, Beb. Aya mantai di sawah. Bebas, Beb nu mabok mah. Orai kawat. Macok lu gelo. Sowat gitu loh. Dasar jelema gering alik kerek popoe. Ini aduh sakit. Ini dasar jelema teu ideng. Ganggu wae lu. Datar ka ditu gara. Santai di Pantai pugu di sawah. Ditu. Ganggu wae. Tenang dulu ah. Aduh. Mana gas berang. Teras film. Beginilah nasib suami idaman sekaligus sebagai Aduh. Cerah gimana hujan euy. waduh sugan aing eueuh jama ari sia keur naon omen Ganggu wae tuh nya. Ganggu wae nu keur berenang. nya aya berenang di nu kieu patut atuh omen sia berarti keur mabok deui nya ai maneh teu kapok-kapok dibawa ka desa kamari Pantai, Pak. Ini kalau yang lagi mabuk selasa di pantai. Lain disolokan. di pantai kumaha Bebas itu mabok mah, Pak. geus pugu ya teh disolokan benar-benar keur mabok sianya ku aing dibawa di ka desa ieu mah yo ayo ka desa Pak. Tuh bener teh, Pak. mana Tuh. mana astagfirullahaladzim Aduh. Kok gelap? benang euy Oh ya ember pengen ya. dakuan men euy datu benang teu benang eueuh ka bisa si omen eueuh ka bisa Run. waduh omen labu omen puas labu puas omen puas bongan mabok wae puas benang siap deh ayeuna ieu sia teh wah na wae mabok jeung mabok wae hai guys
Ieu kalabuan butut ulah diturutannya. Bawa ka desa ayeuna deui. Ampun, Pak. Buru. Ampun, Pak. Desa deui ayeuna ieu. Mung, Pak, aing mung. Tolong. Ya.